Sampurasun barudak sadayana. Kumaha damang. Pendak deui nya sareng Teh Iyang masih di carita kitab suci Caki. Teh Iyang teh nuju baca ieu buku carita anu ngeunaan Gusti Yesus. Sekedapnya. Sampurasun. Rampes. Mega damang. Damang. Teteh, Kunaon? ieu teh gambar Gusti Yesus kenaon? Tah, Mega hoyong terang teu caritana ieu Gusti Yesus nuju naon dina parahu. Hoyong atuh. Iya atuh hayu. Barudak anu di bumi hoyong terang oge teu caritana. Nah, Gusti Yesus aya dina parahu. Ayo, urang siap-siap, geura calik urang dangukeun. Kieu Mega. Ieu teh Gusti Yesus teh dina hiji dinten sareng murid-muridna teh angkat naik parahu. Tah, ieu nya teh parahuna. Tuh. Pas nuju ngawitan mah tenang parahuna teh. Teu aya nanaon. Jadi Gusti Yesus teh kulem weh dina lebet parahu teh. Da teu aya nanaon aman. Dak dumadak teh aya angin ribut. Tah barudak terang teu upami nuju di parahu teras aya angin ribut sapertos kumaha. Hoyagnya pikasieun pokona mah. Jadi barudak ieu Mega murid-muridna teh entos sakuat tenaga mertahankeun supaya parahuna teh aman. Tapi anginna beuki ageng. Teras dubeuki sieun murid-muridna teh. Kumaha nya? Saur salah sahiji muridna ieu barudak entos gugahkeun wae Gusti Yesus supados terangkeun ieu nuju aya angin ribut, kaayaanna bahaya. Mega sieun tuh pami nuju dina parahu aya angin ribut. Sieun pisan nya. Tah teras Gusti Yesus teh gugah. Teras mapah, teras nyarios. Angin. Eureun. Tenang. Teras anginna Tenang. Hah? Murid-muridna teh harookeun nya saha Gusti Yesus anu tiasa ngalirankeun angin ribut. Sahanya Gusti Yesus? Gusti Yesus teh Gusti. Leres teh barudak Gusti Yesus teh Gusti. Teras Gusti Yesus oge saatos di parahu eta ngayakeun oge perjalanan Mega kage rasa. Teras di dinya teh nya Gusti Yesus ya pendak sareng anu jalmi kasurupan. Mega terang kasurupan teh kumaha? Kalebetan kunaon coba kasurupan? Ku setan. Leres pisan. Barudak di bumi terangnya kasurupan teh kalebetan ku roh jahat. Jadi si jalmina teh teu emutan naon. Wah, jujuritan. Ku Gusti Yesus eta jalmi teh didamangkeun. Si roh jahatna teh diusir Mega. Teras damang. Mujijatnya saenya. Tapi orang-orang atanapi jalmi-jalmi dirasa teh kalah kaambek ka Gusti Yesus. Nya sieun ka Gusti Yesus. Janten si jalmi-jalmi teh malah ngusir Gusti Yesus. Entong digerasa. Teras si anu kasurupan tadi saatos damang teh ka Gusti Yesus hoyong ngiring. Gusti, abdi hoyong ngiring sareng Gusti. Candak abdi. Tapi saur Gusti Yesus, yeuh maneh mantong ngingilu, geura balik wae cenah ka bumi. Caritakeun yen maneh teh entos disalametkeun ku Gusti. Jadi si jalmi kasurupan ieu teh Mega ka bumina. Hebatnya Gusti Yesus urang. Nya atuh da Gusti Yesus teu aya nu ngalahkeun. Iya, leres pisan. Tah, barudak sadayana urang tiasa metik pangalaman atanapi tina carita ieu teh hal anu sae pisan. Nyaeta Gusti urang, Gusti Yesus teh
tiasa ngalirenkeun atanapi ngawasaan sagala nu aya di dunia ieu. Tuh, angin ribut wae tunduk ku kawasana ku Gusti Yesus. Teras oge Gusti Yesus teh langkung luhur tibatan kawasan naon wae termasuk kawasa roh jahat Mega. Tuh Mega, Gusti Yesus hebat pisan ya. Nya atuh Gusti Yesus mah teu aya nu ngelehkeun. Iya laras pisan. Mega, ayo urang pamit heula ka rerencangan anu di bumi. Hayu. Rerencangan sakieu heula nya carita kitab suci Caki. Engke urang benar deui dina carita nu sanesna. Hayu Mega. Dadah, Gusti Yesus ngaberkahan.